drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Kieu we ibu rumah tangga mah unggal poena teh sasapu beberes nyangu. Aduh, nah ieu teh pager jeung runtuh sagala. Kusaha cenanya ieu teh teu balik pisan. Aduh, si kata kasar. Kunaon mah? Ieu pager cenah potong kusaha. Nya teuing atuh. Ku si Jasmine lain ieu teh potongna. Lain ini soalnya kasih Jasmine ari tahun teh. Da si Jasmine mah tarane kana pager. Paling kudu benteng. Kusaha tuh nya ieu teh teu balik pisan ari taeun teh. Maknya ku gajah mah ieu teh ditincak. Maknya aya gajah di dieu mah. Gajah naon? Gajah duduk. Nganemal we ari taeun teh manehnya. Geura ka jero ganti baju ke sekolah mana teh nya. Iya mah. Meni teu balik pisannya dan dipotongkeun segala pager. Udah telepon sama si Seneng beng ngirim jangan menerken pager. Setonjong yang burung. Cerahnya hari ini. Semangat ya Jasmine menjual ini hari ke rumah sini ya. Cicing. Mah, ada bekal Neng mana? Luhureun kulkas mana teh meni teu katinggali eta duit tidinya. Meni tong loba tatanya tinggal we Neng. Iya meni marah-marah pirageunanya nyamenya. Assalamualaikum, Neng. Neng, itu si Jasmine nyamper kena samperkeun mana teh gandeng. Ya meni amak-amakannya. Bye Neng. Tadi angkat gini. Halo A, cing minta duit 10 juta yang menerken pagar. Nungguin di dia naik. Jasmine, tolong naik kadinya kamu. Emang kenapa gitu Neng? Kan bisa juga aku naik di sini. Bisa disalahkan ku si mama. Soalnya pagar anu beladinya runtuh tuh tingali. Kamu disalahkan ku mah kamu naik kadinya. Oh, yaudah atuh ayo indit weh. Ha. Kalau kita ngiri beteng. Kicara nama aku anu nungguan. Sebel deh. Isuk teuing teh nya ieu buna ka pasar Manya. Tapi da isuk kuat ka panas ge ieu teh Nya. Pasti si Neng pilih lain dah. Goler lawe nungguannya. Jasmine, karena eta teh ngagoler di dinya. Enggak bunda, yang lagi nungguin si Neng. Bunda nanti sore jualan nggak? Jualan atau Jasmine? Apaan ieu buna tehnya ada ka pasar? Manya. Jualan apa aja nanti bunda? Yang biasa we Jasmine eta seblak keruk basreng, pigo anu karari itulah jajanan-jajanan biasa. Oh gitu, ada yang ini atau bunda jualan teh dimsum chili oil atau misalkan pangsit kuah keju. Manya, siap ke bunda, siap kayaknya ibu bunda ke pasar lah. Hai Jasmine, Iya bunda, sini teh lila deh. Jasmine, kamu nungguan si Neng. Ica, iya ini aku lagi nungguin si Neng. Kenapa kamu muncul dari kaler? Karena kamu ada kidul. Oh ini, Ica teh abis mondok di rumah bibinya Ica. Soalnya kan nenek Ica nggak ada. Jadi Ica teh siun di imah sorangan. Nah, Ewil sasaha. Emang nenek kamu kemana gitu, Ica? Nenek Ica teh iyo kalau berpakuan soalnya hayang pangijeng Dede Mulyadi. Tapi cendet teh poe minggu nepi ayeuna can balik. Oh gitu eta teh. Tapi kamu eta teh jualan Ica mau keranjang hijau? Jualan Min. Jualan apa itu teh Ica? Aku beli dong mending salafar kieu. Jualan donat Min, kamu mau beli? Mau. Tapi kosong geuning Ica eta teh keranjangna asinna donatna mana? Oh, candi cokot di Bimai kene. Ih, nih atuh candi cokot mah geus tawarkeun ku hari kamu sih. Ya kan kamu nanya atuh Min, jadi sama Ica teh dijawab sambil nawarin, siapa tahu kamu mau. Nyalaman aku mau oge Ica idona teh mah kumaha atuh? Naon anu deuk dibeli ku aku? Ya udah berarti kalau kayak gitu mah Ica harus ambil dulu. Ica ambil dulu ya Min. Bye. Si Koneng nih vi omongin wae hirupna teh ih. Jasmine, kunaon arek kamu marah-marah segala itu teh? Iya geura Neng si Koneng nawarin aku donat tapi donat teh eueuh geura teu dibawa. Kumaha sih pikiranna si Koneng teh? Oh, Jasmine. Selamat ulang tahun, ini kado dari Neng. Ih, apa sih Neng? Ini kamu kok tiba-tiba banget ngasih aku kado nih? Apa sih? Makasih ya.
Iya min segera dibuka eta kadona. Dibuka sekarang aja ini teh, nggak nanti aja dibuka ya. Ayeuna we atuh Jasmine, karunya ieu anu nonton penasaran. Penasaran kan? Sok buru geura buka Jasmine. Ya udah atuh aku buka ya, Jasmine buka ya guys. Ya apa sih ini baju ini teh warna putih. Hese. Ih, beli bagus gini, Neng. Ih, lucu. Makasih ya. Iya Jasmine, sama-sama. Tapi Neng kok kamu kepikiran sih buat ngadoin aku baju? Kenapa ini teh ngado aku baju, kenapa? Iya kan, kamu cek netizen ngamin tara ganti baju, jadi ku neng teh geus we dikadokeuna baju. Gimana, kamu suka kan? Oh gitu, nih perhatian pisannya atas si netizen tuh sama aku. Kalian tuh kalau perhatian atau jangan komen aja gitu, beliin langsung gitu ya. Nanti mau beliin langsung ya. Tapi makasih loh Neng ini kadonya. Ya udah atuh hayu orang berangkat sekolah. Yaudah tuh ayo. Ih Jasmine tungguan, neng tadi sepatu. Nyusu doi, mau doi meni bararosan aing mah. Hah? Si eta kunaon? Lagi-lagi gitu juga bajing loncat. Jasmine tutupannya berkarakan tungguan. Neng kemana? Sekolah? Iya Bu Imas, assalamualaikum. Jasmine tungguan. Waalaikumsalam. Ningali si Neng eta jeung si Jasmine jadi inget Imas keur baheula sakolanya. Imas pan baheula keur sekolah mah loba nu cinta ka Imas laban bogo. Nih ngantuk gini sip 3 teh. Nanti Maret ngajuin ini sip 1 jam nih haroream salat teh nih. Udah tahu wanita kenapa sih harus ada sip 3? Har. Tunggu deg-deg teh ada jalan teh ngasup eta cenah baji. Ya biarin atuh nih, orang teh baru pulang kerja ini teh ngantuk. Nih komen wae deh. Nah, korek balik gawe jam sakieu ya mah. Iya kan sip 3 atuh pulangnya jam segini pagi-pagi nih. Gimana sih? Oh, kayaknya tapi meni gulis kieu balik gawe teh jam solid deh. Ya harus atuh, meskipun kerja di pabrik ya, berangkat kerja sama pulang kerja harus cantik dan juga wangi. Oh, aremun kerja aku mah. Ya kalau lagi kerja mah saya nawe. Oh gitu tadi maklum Imas mah apa nih Imas mah pernah gue di pabrik Imas mah kan pengusaha ya pengusaha laundry. Iyalah terserah. Masih ada yang mau diomongin gak ini teh? Kalau nggak ada mau pulang nih mau tidur. Kan tunggu ini dia Imas jak nanya ya. Nanya apa? Yuk hari di make up teh kumaha caranya Imas teh di make up tapi Imas mah teu bisa make upan. Imas mah lain tukang make upan. Kumaha caranya? Ya di make up mah tinggal pakai eyeshadow di mata, lipstick di bibir, blush on di pipi, gitu aja kok repot sih? Oh, gitu ya tante. Ajarkan atuh Imas, iya bener teh. Imas kan jadi cantik gitu juga. Ya juga mana tapi Imas mah lebih cantik gitu. Belajar sendiri atau lihat tutorial di YouTube, berarti mah ini teh capek, mau pulang, mau tidur. Bye. Saya mah meni embung ajarkan Imas make up. Tinggal ikan we syaratnya, Imas pasti bakal lebih cantik dari mana. Saha di itu anu ngarusak pagar ngurusin pisannya minta kasal kita diberek duitnya sagajihan saya kuayang isolasi lah pokoknya namanya Imas kudu lebih cantik di siratnya tapi kumaha caranya Imas kan teboga make up dek di make up kumaha minjem gitu kasih nara akhirnya saya untuk tukang make upan minjem Imas kasih itu aduh berangkat si monyet deh jeng ya segala tuh bisa tekuatin pakai isolasi mah gitu. Iya deh tembokna aduh. Aing tembokna kumaha deh ieu nya. Wala. Nah, mana yang dirusak segala pagerna. Lain dirusak imah kada benerkeun ieu teh. Anjir. Oh, gitu eta teh. Meni karunya nya. Dek mana Imas itu tumben naik sepeda? Iya, udah kasih nara air ya, jak minjem make up nih Mas teh. Dek dek di make up banget nah, dek injem eta alat-alatna. Nah, nginjem. Emang mah kali dibere injem kitu ku sinarana? Har. Ngapa sih dibere injem atuh mah maneh pan? Imas jeung sinara mah bestie eta teh. Pan ieu sarua ieu, saruan kalam. Tapi Imas mah ieu mah kata geus bogo-bogo RT. Oh. Yang satunya mah maneh ya, Imas bade OTW heula ka bumi sinara. Ayo maneh bye. Dadah. Tumben si Imas jeung deuk di make up sagala. Dititah kitu eta ku si RT berseka kitu meh. Teh era mun mau ka undangan. Orang buna teh nya asa maju-maju eta manyang. Nah nu meuli teh eta deui. Kumaha atuh nya warung buna beh maju. Buna pulang ti pasar.
Nya maneh, nya maneh, eta pager kunaon? Runtuhnya eta ieu teh bunda teh kusaha? Awas bisa runtuh eta teh maneh. Teuing eta bunda jeung runtuh sagala ieu teh ditabrak bagong kitu. Weh dia bunda panas. Nya ku bagong mah itu mah maneh. Tapi mah maneh nya, nah ieu warung bunda teh asa teu maju-maju. Nya yang maju mah tinggal pajukeun ka hareup atuh bunda. Nya, eta maksudna teh mah maneh. Maneh ya mah geus bunda make up lah. Heuy maju geura dandan lah. Naon eta mah maneh jeung neta si Imas dangdan sagala. Alah biasa bunda urusan tidak penting. Oh gitu. Are bunda tadi ngomong nepi ka mana nya? Oh, Eta nepi warung maju-maju. oh nya eta bunda poa menya. Jadi kumaha manehnya? Beh warung bunda teh beuki maju gitu. Kumaha nya? Maju naon eta bunda maksudna? Jadi rame gitu warungna. Tah eta mah neng, kumaha nya carana beh anu jajan di bunda teh loba kitu jelema teh 1000 jelema gitu nya. Kumaha nya? Nanya ka mama neng bunda mah Ieu we atuh bunda lah cobaan eta jualanna teh di online-keun. Kumaha lewat online teh mah neng? Heueuh eta daganganna teh dipromosikeun geuning dina online geuning dina Facebook, ke pesenna teh lewat WA. Oh gitu eta teh mah neng. Nya, aya kieu modelna saha atuh nya? Ya batur atuh bunda. Jadi kieu nya bunda teh keteh postingkeun dina Facebook teh menu naon wae hari ini teh bunda dagangna. Tah tong poho eta dicantumkeun si nomor WA bunda teh. Jadi mun aya nu hayang meuli kitu ka bunda tinggal nga WA ka bunda ke ku bunda jieunkeun kirimkeun ka imahna kitu. Oh gitu menya. Tapi kapan dina pertemanan Facebook bunda mah ku genep orang eta teh mah neng. Kumaha tuh nya? Nya mun teu dina Facebook atuh dina WA, aya bunda kontak WA sabaraha orang? Ayo neng loba dina WA mah. Aya kana 1 2 3 4 5 500-an. Loh, mending loba-loba teh bunda eta teh sawae. Nya sababang emok atuh maneh ngajung warga di dieu menya. Tapi lolobana mah iya mah maneh eta teh da. Oh na sababang emok aya meureun kana 400-an mah. Alah mending loba oge nya eta nu mulan Bang Emok bunda. Oh loba anu meureun mah eta teh mah maneh, tapi anu mayarna menya. Rese. Neng, bunda. Iya pon. Coba pon, eta teh ka mana mau kantong kitu? Diusir teh kontrakan? Menya. Lain bunda ieu coba pon teh. Ada pindah. Alah, nah jeung pindah sagala ieu teh pon. Iya mah maneh nya coba pon teh. Udah kawin deui. Menya. Kau nyusah coba pon. Asa apa yuk geuning coba pon teh nya? Eta bunda ojong mandar proyek coba pon teh kawin ieu teh. Oh gitu. Hari oge nya maneh pon eta meunangkeun mandor. Ya gitu teh neng. Kan satu acaranya ya teh. Coba pon teh nyeunta hampura. Ya coba pon teh masalah kamu maneh. Nya pon maneh ge ieu hampuranya sok banyol ka maneh. Ya aduh hari kitu mah coba pon mangga heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Are ka bunda mah mentah hampura teh coba pon. Oh nya bunda. Coba pon mentah hampura nya. Nya ku bunda da hampura nya manya. Are hutang, biar hari bayarna teh 200 teh. Yang kada bunda atuh nih hutang ada tahun teh nya. Yang atuh ieu coba pon mah kata nya. Maneh hayo sadayana hayo. Coba yun. Mangga. Arsi popon dek pindah ka mana nya? Oge nya mah maneh menya. Urang geron eta si popona mumpung can jauh urang tanyakeun eta pindah ka mana? Meni teu parenting bunda. Oh kan, dari gimana masih cantik. Hai, tinggal kan neng Jadi kumaha ya bunda mah neng? Namun jualan di WA bakal anu meuli mah nya. Ya susuganan we atuh bunda ikhtiar heula ari tante tong langsung pesimis. Halo neng. Sama maneh teh? Si Imas? Oh bunda ya Imas. Gimana geus kan di si bunda nih peka pangling gitu ningali Imas sama nengnya. Imas, ari maneh make eyeliner teh kot kapin we eta sapanon-panon? Ya apa nih masnya pas pakai eyeliner gitunya cuma masnya aja tuh sarwa kanan kiri teh kue masnya terus ada tambahan tapi kan sarwa di sarwa kan ada kanan kiri sarwa badak. Sarua sih sarua Imas. Tapi nah jadi jika ada di Corbuzier ai maneh rek main sulap. Hah? Bener mana? Iya masa mirip dari komputer kita mirip artis? Berarti iya artinya kemarin mereka pasti berhasil. Oh sih Imas jadi salting. Imas, hari mana eta bieur kot kapucat gitu? Gering mana teh? Meni juga iya nya, juga kumbang anu di film larpa menyeng. Har lain bunda emang sakit emang karena teh lipstick aduh yang panu Mas rapat. Jadi pan bule-bule lo makan mukil Mas nurutan bule. Halus pan tuh. Imas maneh mah meni suka mantas karep ari taheun teh nya. Allah, mana mau pasti siri kan ngomong gitu nah. Sirinya melihat kecantikan Imas. Aduh, cantiknya.
Ulah ini bisa disalahkan kau sih kusuk. Penasaran kan? Sok buru buka. Iya, aku beli dong. Mulai dong. Oh. Padahal kan aku banyak uang, tapi kok kamu ngasih aku buka baju sih? Apa sih jadi lagi? Itu tapi benteng lah gitu rusak. Aduh, si lurus tunjung. Heeh. Warung tehnya merasa maju-maju, mulai teh eta dewe nya. Sebentar aku diliatin. Oh, etanya buna tepung menya. Jadi kumaha ieu teh? Oh, etanya menya. Aduh. Oh. Waalaikumsalam. Ini si Mas, si Jai, si Mas. Ingat bahasa Mas sekolah. Sekolah SD kan Mas mah di luar negeri SD sekolah. Biasa banyak mau. 3. Dah.